uyah tara TS kalhur eta genotip. Tapi lingkungan oke sangat sangat penting gitu. Nah, nalika anjeunna nguping atau napi kenging hiji ayat Al-Qur'an teh langsung Gorondang di apa? gorolangkeun. Digorolangkeun, dikumandangkeun di Ka'bah, dipalieun orang-orang harita orang Quraisy. Mohon. Dugi ka ditampiling teh ku Abu Jahalnya patepung antawis spermatozoa sareng sel telur awet ya opum di hiji tempat namanya tuba palopi. Dan uwi di kana haji. Mohon haji Nah, haji ge aya haji lahir, aya haji batin. Komitmen ya. Kalau misalnya untuk dia komitmen itu misalnya nih. Sekarang kegiatan sehari-harinya itu kuliah, ya prestasi di bidang akademik kurang gitu. Jangan lupa vaksin. Jangan lupa vaksin ya buat yang belum divaksin, mudah-mudahan Cintaku bertemu di vaksin. cintaku. Yang muda tuh enaknya maupun itu aku atau calon suami aku. Mindset mereka masih mau disebut anak gunung ya, anak gunung atau sebagai seorang teknokrat. Kipas angin terkoneksi sama wifi. Magicom aja terkait dengan wifi. Iya. Lindungi sekolah agar proses pendidikannya berjalan benar gitu dari gangguan-gangguan yang memang tidak perlu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun puji sareng syukur urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah anu parantos mapari nikmat iman Islam dugi ka urang ayeuna masih tiasa sehat pendak deui di podcast atau di Wangkong Sunda anu ka-7 sareng Ki Agus atau Ki Guru anu parantos sumping. Salawat sinareng salam mugia dicurahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para luluhur urang oge kanu nyemebarkeun agama Islam. Alhamdulillah Ki Guru dina danget ieu baris ngabenjer beaskeun atau ngabahas perkawis hadis arba'in nomor 4. Kumaha cenah jujutanana pereleanana ngeunaan hadis arba'in nomor 4 teh. Mangga Ki Guru dihaturanan. Hatur nuhun Ki Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana urang babar deui ti kawitan bahwa nyaeta yen hadis arba'in teh disusun Mohon ku Imam Nawawi nyanak lakob tina hiji lembur nu namina teh Nawawi. Ta Nawa teh di daerah mana? Di daerah Damaskus. Damaskus. Syria. Ataupun kapur mah disebut Damsik gitu. Mohon. Ta upami di urang mah nu terkenal Syekh Nawawi Al-Bantani, benten deui nya. benten deui gitu. Imam Nawawi ieu mah babarna tahun 630 Hijriah. 630 Hijriahnya. Mohon. Tah anjeunna nyusun hadis nu jumlahna teh 42. Mohon. Disebatkeun ber 40 jadi arba'in. Arba'in. Teh 40 gitu. Nabi asalna mah kan Mohon. Imam Zakaria. Ya. Yahya. Mohon. Bin Sarafudin atau Nabi Zakaria. Tah dina anu kahiji nyaeta anu patus urang diguar Mohon. tentang paniatan ya. Innamal a'malu binniyat. Sadayana padamalan pekerjaan tergantung gumantung kana niat urang. Niat urang ya. Hadis nu kadua umul hadis nyaeta netelakeun ngeunaan naon ari Islam teh, naon ari iman teh, naon ari ihsan teh gitu. Mohon. Ditambih ku ciri-ciri ngeunaan poe kiamah. Mohon. Tah anu katilu naukidkeun narjihkeun anu nomor 2 nyaeta ngeunaan naon ari Islam teh.
Mohon. nya teh anu Islam teh disusun ku 5 teh ya, 5 dasar pondasi Mohon. anu disebut rukun Islam. Tah anu kaopat mah nyetelakeun perkawis lahirna urang salaku manusia. Mohon. Teras oge dugi ka ditetepkeun ku Allah teh nyaeta rezekina. Mohon. nya teras ajalna. Mohon. Teras oge amalna. Mohon. Teras oge bagya sareng cilakana. Mohon. Tah kitu dina hadis nomor 4 mah. Mohon. Mangga urang sakedik-sakedik urang guar teks lengkapna mah kieu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nah, hadis ieu teh diriwayatkeun ku saha? Ku Imam Bukhari Muslim. Mung sumberna teh nyaeta ti Ibnu Mas'ud nya, Abi Abdurrahman Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi ieu teh sahabat anu ngawitan maca Quran pang tarikna pokal. Oh gitu. Jadi ketika anjeunna nalika anjeunna nguping atau napi kenging hiji ayat Al-Qur'an teh langsung di gorolangkeun dikumandangkeun di Ka'bah dipageun orang-orang harita orang Quraisy. Mohon. Dugi ka ditampiling teh ku Abu Jahalnya da tarik itu maca Qur'ana gitu. Mohon. Tah anjeunna teh sahabat anu lebet dina anu ka nomor genep. Genep. Jadi terkalabat karena asabiqul awalun. Mohon. Anjeunna teh jalmina teh kulitna sawo mateng, kuru. Mohon. Nya, kuru teh pun begeng cek urang Sunda mah. Pendek jalmina teh gitu, pendek. Nah, anjeunna teh sadidintena satu acan lebet Islam teh ngangon domba. Ngangon domba. Pada malana ngangon domba. Milik saha? Milik Uqbah bin Mu'aid. Nah, nalika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalangkung ka anjeunna, Mohon. lajeng naros wahai budak ngora. Nah anjeun gaduh susu anu tiasa dipasihkeun kanggo dileueut ku kami cek Rasul teh kitu nya. Mohon. Nah walar tah Ibnu Mas'ud teh aya namun abdi mah ngan ukur penjaga. Mohon. Nah, Ya, nu ngajaga tukang gitu. mohon. Lajeng Nabi oge naros deui naha anjeun gaduh embe awewe anu teu acan dikawinkeun. Mohon. Diwalar oge ke Ibnu Mas'ud aya lajeng dibawa tah si kambing atau napi embe awewe teh ka payuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon. Nabi ngusap tempat susu sareng ngadoa tidinya teh susu teh pinuh ku susu gitu nya tempat susu teh lajeng Nabi memerah susuna diperes ditampung dina hiji wadah tidinya Abu Bakar radhiyallahu dongkap. Nabi ngaleueut lajeng dipasihkeun ka Abu Bakar radhiyallahu salajengna Muhammad nyarios kieu ka tempat susu balik deui ka asal maneh. Mohon. Saketika nah harita uih deui eta ka asal teu aya susu di jerona. Nalika ningali situasi kitu anu aheng Ibnu Mas'ud lebet Islam. Tah eta sajarah Ibnu Mas'ud anu ngariwayatkeun ataupun nu nyanak informasi hadis ieu. Nah, enak urang lajengkeun kana matan ataupun konten hadisna. Hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauma nutfah. Nah, lamun ku urang diterjemahkeun bebas unggal teh kieu Rasulullah nyarios. Kasah nyariosna nya ka para sahabat. Nah, inna sanyana ahdakum di antara aranjeun wahai anak Adam yujma'u
dikumpulkeun, dihijikeun, dipelihara khalquhu penciptaanana. Nyaeta penciptaanana teh fi batni ummihi dina jero beuteung indungna. Nyaeta dina rahim anu aya dina beuteung indungna teh. Nah, salami sabaraha? Salami arba'ina yauma nutfah. Salami 40 dinten teh disebutna nutfah. Sumayakunu alaqah misla zalik, lajeng berproses janten alaqah misla zalik 40 dinten oge. Sumayakunu lanjeng berproses janten mudghah misla zalik, janten mudghah salami 40 poe oge. Nah, jadi 40 kali 3 berarti 120 dinten. 120 dinten berarti sami sareng 4 sasi. Nah, pada saat atanapi nalika atas umur 4 sasi, summa yursalu malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah. Nah, nalika atas usia 40, nah 40 diutuslah ke masing-masing orang malaikat. Nah, malaikat anu eta malaikat teh diparentah kanggo berbuat sesuatu, nyaeta niupkeun ka jerona eta manusia teh ruhnya, sehingga orang tiasa hirup. Hartosna malaikat atas parentah Allah ngalebetkeun ruh kana jero tubuh urang sadayana dina yuswa 4 sasih tadi, sehingga sempurnalah penciptaanana, sehingga mengalirlah pada seluruh bagianna anu lahir sareng batin. Nah, ieu nyaraoskeun proses kejadian manusia. Tah, bag-bagan ieu wayahna kedah dielaborasi, kedah dibantos ku ilmu anu sifatna empiris, sifatna ilmu anu sifatna kauniyah. Nah, ari ayat kauliyahna mah jelas dina Quran. Yen urang teh diciptakeun tina naon? Tina sol tina sulatin mintin, tina saripati taneuh. Tina saripati taneuh. Lajeng eta saripati taneuh teh janten cai mani. Nah, cai mani anu disimpen dina tulang sulbi teh. Nah, nerangkeun sulatin mintin teh berarti urang kedah paham yen urang teh hirup kumelendang di alam dunia. Ya. Di tanah anu namina bumi. Nah, di tanah bumi ieu teh saatos dipasihan hujan, maka timbullah kahirupan. Aya tetangkalan, aya tutuwuhan gitu. Nah, aya oge sasatuan kan. Nah, tina tutuwuhan satuan ieu diekstrak saripati taneuh teh karena hiji zat nya. Hiji peluida cairan anu kental nyaeta air mani. Upami air mani pamaget bodas, upami air mani wanoja atau napi awewe eta koneng. Nah, eta anu disebat ku urang disebut teh nu hiji spermatozoa sel telur, nu hiji disebutna ovum. Nah, berarti wayahna ieu kedah dibantos ku ilmu tentang biologi sareng kedokteran. Nah, sareng kedokteran. Rupina eta da. Oke. Ya, Agus tadi kan aya babaraha fasenya atau tingkatan nu ditangna 40 dinten. Mohon. Terus dikali 3. Jadi 4 sasi. Terus ditiupkeun ruh. Nah, ieu kan aya hal anu mata kata ajinya saat cenderung ngebahas masalah ilmu biologina. Mohon. Nah, angka 40 ieu nu jadi dasar lamun urang ngayakeun salametan atawa ngadoa. Di 40 dinten atawa 4 sasihna di
acara upami jalma ngandeg atau ngandung. Kumaha tah Ki Agus? Kamandangna. Janten sate acana teh disebutkeun yen urang teh nalika dina kahirupan dina lebet rahim. Rahim teh tempat anu kokoh, anu wowog gitu nya. Ngalaman 3 pepeteng dina terjemah Sunda mah. 3 poek. 3 poek pepeteng teh gitu. Nah, ternyata pepeteng teh katohyan ku ilmu pengetahuan. Eta teh anu nyimbutan bayi teh aya 3 cairan atanapi amnion. Nah, jadi aya korion, aya amnion, sareng nu terakhir nu katilu nyata supaya anu pertama mah nu amnion. Nu GK si bayi teh tiasa renang, tiasa ngojay di jero teh gitu. Cairan eta teh gitu. Tah cairan kahiji nya lapis kahiji gitu nya. Terus lapis nu kadua, terus oge lapis nu katilu gitu. Tah lapisan ieu teh anu memperkuat anu anu melindungi atau nyalindungan rahim tina benturan-benturan ku gerakan-gerakan salami hirup gitu. Eta terus anu menarik oge tina tahapan pertama teh saatos kumpulna cai mani awe sareng cai mani laki anu muncrat. Nah, anu asalna tina tempat anu hina tina saluran kehampangan gitu nya. Hama imasnun anu hina teras oge anu muncrat nya dina surat eta oge di atorik dijelaskeun indafik. Kemudian salajengna nyaeta janten patepung antawis spermatozoa sareng sel telur awet ya opum di hiji tempat namanya tuba palopi. Nah, tina tuba palopi ieu teh si zigot ieu teh lumpat ka hiji tempat ku mekanisme Allah anu disebut rahim atau napi uterus. Nah, maka aya istilah silaturahim. Tah, maksudnya nguatkeun tadi kasih sayang karena memang kawah can di muka tempat kasih sayangna seorang indung kanu jadi putra begitu. Nah, jadi putra. Nah, sel anu tadi di pihak pameget eta teh disebutna haploid. Nah, jumlahna teh 23 kromosom nya. Ti awe oge sami haploid 23 kromosom dihijikeun jadi diploid. Nah, jadi 46 kromosom. Padahal urang pertos jelas oge ketika si cai mani anu pameget teh muncrat itu jumlah teh rupiah teh kana jutaan atanapi miliaran ya, miliaran sel miliaran ieu dan sperma gitu nya. Tah anu janten mah hiji. Nah, kemarin kitu saudara mah urang oge hasil tina persaingan. Seleksi alam tina awal langkah awal. Juara gitu. Urang pemenang winner gitu tah. Tah tidinya lompat ka namina rahim. Nah, dina 40 dinten teh disebutna nutfah. Nutfah. Bayangkeun ayat pertama anu lungsur ka Kangjeng Nabi Muhammad teh tentang ieu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Jadi salah sama alaq tahap kedua. Jadi 40 dinten pertama namina nutfah. Tah, nutfah teh lamun dina Sunda mah disebut ngaherang, sabulan ngaherang. 2 bulan lumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kumentar, 8 bulan kumentir, 8 bulan neangan lawang garba. Nah, tahapan anu cek urang Sunda mah kitu dina Quran mah disebut teh nutfah, alaqah, mudghah, mungkin izom, tulangnya, terus laham teh daging gitu. Nah, nembeweh wanafahtum ditiupkeun roh teh, roh Allah teh gitu ya. Ka eta yang disebut dengan janin teh gitu. Nah, sehingga kahirupan teh sasama dimulai pada saat nalika yuswa 4
sasih 120 dinten. Jadi 40 teh ieu mangrupakeun hiji angka nya angka 40 anu ngandung misteri sareng pelajaran ilmu ke urang sadayana gitu. Tah, maka 40 dinten ieu kedah ku urang gali deui nya kunaon sampai umur 4 dugi ke 40 gitu nya. Salamatan 40. Nah, 40 kumaha gitu. Jadi dina ilmu pengetahuan ge anu 40 teh zigot terus jantan embrio. Tina embrio terus berkembang. Nah, ketika zigot teh meureun tadi teh karena kromosom teh jadi 46 ngalamannya pembelahan sel mitosis. Nah, mungkin diringkas jadi meiosis gitu nya. Tatina mitosis teh jantan namina zigot terus jantan morula. Tina morula jadi blastula. Blastula jadi gastrula. Nembe lah eta jantan janin anu ditiupkeun teh gitu. Jadi abdi melihat sareng nyakseni dina berbagai sumber gitu nya. Yen antawis Al-Qur'an sebagai sumber utama, sumber informasi utama, sumber ilmu utama. Kemudian lajeng dijelaskan iku hadis. Lajeng ku pendapat para ulama, lajeng oge ditambihan ku karuhun urang Sunda nya eta sareng oge penemuan-penemuan anu sifatna ilmiah eta sapagodos. Sapagodos. Jadi sadayana nafsirkeun kana Al-Qur'an eta gitu. Jadi sakedik maksudna tina Al-Qur'an atau hadis ge bisa diyakinan ku jalmi nggunakeun ilmu pangaweruh gitu kan dikuatkeun gitu nya. Ilmu pangaweruh gitu. Jadi ilmu pangaweruh mah pan ka jalmi mah turunna sakedik nya. Sakedik gitu. Jadi gitu. Jadi di dia kisutan pentingna antawis ayat kauliyah sareng kauniyah. Antawis ilmu anu sifatna teori sareng di lapangan empiris. Antawis ilmu anu ti pasantren sareng ilmu ti anu akademisi atau akademik. Janten adu manis ya, adu manis sehingga ketika orang memahami hadis ieu mungkin teleb berenya mungkin pageuh nya saat orang dibahas minggu-minggu ka pengker janten saur Kangjeng Nabi teh urang teh diciptakeun pi batin teh beureun batinnya. Nah teh batin teh bahasa Arab oge pi batin naon pi bati ummahi teh berarti beuteung indung. Nah dina ayat Al-Qur'an kurang dibahas ti paeun kan sapertos kumaha susah payahna kumaha beratna perjuangan logika upami pupus teh mah disebat sahidnya indung urang wajar lamun ku urang Sunda indung teh diabadikeun dina hiji kalimat anu ku abdi selalu dihafalkeun dibacakeun indung teh tunggul rahayu tangkal darajat bapak teh tangkal darajat indung teh anu ngandung bapak teh anu ngayuga ulah munjung ka gunung ulah muja ka sagara tapi kudu munjung ka indung muja ka bapa. Nah di dieu ge jelas saur Kangjeng Nabi dina hadis arba'in nomor 4 yen urang teh nalika di alam rahim disimpen teh nyata di rahim disebut fi batni ummahi. Salami sabaraha sasi? Salami salapan sasi. Nah, salapan sasi. Nah, jadi proses-proses tadi dijelaskeun dina ieu hadis nya nyaeta arba'ina yauma teh apa bener disebut nutfah. Nah, nutfah teh meureun upami ku urang dikaitkeun sareng ilmu biologi mah eta lebetna kana proses yang anu disebut zigot. Nah, zigot terus mentransformasi tina zigot teh nutfah teh janten morula. Nah, morula karena saatos sekian jam eta patepang antara sel telur sareng sel spermatozoa sareng sel telur wanoja atau napi istri indung urang jeung bapa urang maka langsung terjadi perpindahan tempat di tina tubuh falopi ka rahim atau napi uterus didinya aya proses pembelahan ya pembelahan sel ya yang disebut mitosis teh gitu. Nah, mitosis karena aya mitosis aya meiosis tahapan lagi luar biasa aya tahap 1 2 3 dan seterusnya gitu ya.
banyak lah gitu mungkin gua khusus dina masalah tentang DNA atau napi kromosom. Terus Ki Agus, aya hiji deui nu teu can ka abdi hayang terang nyaeta malaikat teh diutus kanggo niupkeun ruh. Mohon. Nah, pamirsa Atikan Merdeka pasti hoyong apal atau aya nu tos apa aya nu teu acan. Gitu. Malaikat nu mana nu bakal niupkeun ruh teh aya teu kacatet. Gitu. Mohon. Janten di dieulah urang diajarkan ku Allah tentang ilmu manajemen. Mohon. Jadi sanajan Allah itu maha sadayana nya, gampil lah kun payakun gitu. Tapi dina proses sesuatu oge teu langsung teu langsung ujug-ujug gitu. Jadi nalika Allah nyiptakeun ieu alam dunia oge nya itu teu cek urang mah langsung kosulap gitu teu. Janten aya proses miliaran tahun sita ayam. Jadi genep poe dina sapoena teh miliaran tahunnya gitu nya. Dinten pertama Ahad Allah ngisahkeun langit sareng bumi gitu nya. Terus dina Senenna naon, Salasana kumaha, Rebona kumaha, Kamisna namanya Jumat kan. Nah gitu. Nah, ieu oge henteu Allah sendiri, makana dina Quran teh atanapi teks Quran atanapi hadis oge urang kedah tenget aya anu disebut ini. Nah, seperti ini jailun fil ardi khalifah. Lamun ini mah berarti Allah. Allah nyalira kan? Nah, tapi kalau upami urang aya inna, nah inna misalkan aya inna nahnu zaladzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, inna itu di dieu teh aya kepesertaan makhluk. Aya nu ditugaskeun. Nah, kalebet dina bag-bagan job description atau nabi job desk tim Allah Subhanahu wa taala sapertos Jibril. Jibril teh tugasna anu di samping oge ngadugikeun wahyu ya ti Allah ka para nabi sareng para rasul oge nyatakeun rezeki kan gitu. Terus malaikat Malak Jibril sareng timna gitu. Nah, Malak Mikail sareng timna gitu. Malak Israil sareng timna gitu. Jadi timna ieu teh luar biasa seueur gitu. Kunaon teh ku Allah sorangan wae gitu. Nah, gitu eta disebut manajemen teh. Jadi manajemen teh leres-leres kedah kerjasama. Lamun manajemen istilahna kusorangan dicontohkeun manajemen tukang cukur atau nabi manajemen tukang pecel gitu. Kabeh sadayana ku nyalira gitu. Ta Allah tuh ngajarkeun ka urang. Jadi aya manajemen, aya pembagian tugas, pendelahasian, aya pembagian tugas. Tah para malaikat oge sami dipasihan malaikat oge dipasihan tugas ku Allah masing-masing jobna gitu. Nah, di dia teh disebutkeun anaha Jibril, nah malak nu mana gitu. Nah, sanes Mikail, Mikail gitu. Ieu sifatna umum di dia gitu. Abdi milarian tacan kepenak milarian anu sifatna lebih khusus gitu nya. Nah, mudah-mudahan kita lebih kepenak didugikeun ka ieu forum gitu ya gitu. Ya. Nah, mangga tadi kan dugika nembe ka dugi opat sasih. Saat opat sasih kumaha tah, ya Gus? Nah, sateacan eta abis sebenarnya penasaran gitu nya, penasaran teh dina surat Al-Mu'minun surat 23 nya. Kumaha tah unina? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jeung sanyana kami geus ngayugakeun manusia tina acining taneuh. Jadi sulalatin min tin teh diterjemahkeun acining taneuh, saripati taneuh. Nah, gitu. Nah, lajeng ayat 13-na summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Lajeng tuluy kami ngajadikeun jadi mani dina tempat anu diraksa atau nabi disebut rahim teh. Tadi teh gitu, ieu ayat anu ngajelaskeun tina saripati taneuh kandungan taneuh aya protein, aya karbohidrat, aya lemak, aya gizi dan sumber-sumber atau napi unsur-unsur kimia anu sanesna dina eta saripati taneuh teh dijadikeun ku Allah teh nyaeta
fi nutfah tan fi qarori makin jadi mani di tempat anu daksa rahim. Mani lalaki disepatna sel spermatozoa anu mungkin diproduksi di mana diproduksinya di skrotum teh buah pelir teh nya buah pelir gitu. Terus tina mani awe nya tina mani awe janten opum gitu. Tah tapi di dia jelaskeun dina tempat anu raksa nyata rahim. Jadi prosesnya itu dihijikeun gitu. Nah, summa khalaqna nutfata alaqata fa khalaqna alaqah mudghah. Nah, ieu tahapanna. Jadi summa lajeng khalaqna nutfah. Nah, ayat ieu sareng ayat-ayat sanesna dijelaskeun ku hadis ieu kitu. Pan maqsadirul ahkam ataupun maqsadir ilmu teh nu utamana Quran heula, meme kan hadis. Nah, jadi tidak itu summa khalaqna nutfah lajeng tuluy kami ngawikeun eta mah jadi getih kimpel. Tah getih kimpel teh disebut nutfah. Nah, dina keterangan sejen anu sebut getih kimpel teh jadi okos lentah gitu. Tah, ngait itu kana rahim teh gitu. Jadi cepel gitu. Nah, cepel gitu. Disebutna dagingan disebutna getih kimpel atau napi sejenis lentah gitu ya. Sejenis lentah gitu. Tah, karena kupage-page. Banding kupage-pagena eta gitu. Nah, pakolakna alaqah tuluy kami ngayakeun janten daging sakepeul. Mudghah teh daging sakepeul gitu nya. Tak mungkin disebutkeun oge di ayat sanes mah di ayat Al-Hajj anu sampurna. Anu sampurnakeun. Jadi muncul bahasa sampurna urang mah mengalami diferensiasi gitu. Jadi masing-masing si sel teh berkembang gitu. Berubah ya. Berubah jadi sirah. Jadi iya gitu tah. Tah lajeng paholak mudghah izom teh tuluy tina eta daging teh ku kami dijieun jadi tulang taleng. Ya. Tulang taleng izom. Pakasauna izoma lahma. Tulang taleng eta kami dibungkus ku lahma. Meat daging gitu nya. Ku daging. Summa lajeng aksanahu kami jadikan makhluk anu nyawaan kholqon akhor cenah gitu. Nah, jadi satu acan umur 4 sasi mah can aya nyawaan. Acan ya. Acan gitu. Ya, eta disebut embrio teh ya. Nah, saatos dinyawaan ruh teh ya. Janten fetus, janin gitu. Nah, patabarakallahu ahsanul khaliqin ku kituna maha berkah Allah panghadiana anu ngeukeun panghadiana anu nyiptakeun, panghadiana anu ngadesain, panghadiana anu ngayugakeun urang sadayana gitu nya. Nah, di dieu kisutan menarik sih satu acan urang beuk perkawis tentang takdir. Mun kumaha tah? Tah, janten urang nya manusia atau nabi jelema teh perpaduan dua unsur. Aya unsur bumi, da tadi teh tina taneuh, tina turab, tina fahar, tina hama imasnun, ya. Tina unsur bumi, unsur ardi, unsur arde, tah. Sareng unsur langit atau unsur katakanlah ilahiyah, nyaeta anu disebut ruh teh. Gitu. Nah, kumargi urang diciptakeun tina dua unsur ieu, maka dina urang salami kemenang di alam dunia teh patarik-tarik. Nah, patarik-tarik maksudna kieu. Jadi terjadi pertarungan. Nah, urang teh selalu terjadi pertarungan antawis energi bumi anu nyandak teh kana kaduniaan. Nah, karena kaduniaan, karena kesenangan dunia, karena pokoknya sifatnya kaduniaan. Sareng energi anu ilahiyah langit teh, transendental teh, anu nyandak teh karena ieu wae gitu, karena kasayan, karena pokoknya mah ibadah gitu tah. Tah, ieu lah anu menarik benten sareng malaikat. Benten sareng tadi jin. Jin mun. Ai malaikat makan salamina saya gitu. Nah, nurut gitu ya. Tah hari manusia mah tadi pertarungan dua ieu gitu. Tah, pertarungan dua ieu teh nyaeta pada saat opat sasih teh dihijikeun teh. Jadi dihijikeun teh unsur bumi sareng unsur langit teh dina yuswa opat sasih gitu. Opat sasih ieu gitu. Tah ieu nu menarik. Nah,
Jelas tak upami tina unsur tanah mah unsur bumi. Unsur bumi mah jelas yen urang teh diciptakeun tina tanah anu ku karuhun urang mah ieu teh dipotong rengkol teh janten 4 unsur. Anu disebat cai, angin, seuneu sareng tanah. Nah, tanah kan gitu. Nah, eta teh. Tah, ieu teh anu tina unsur bumi teh gitu. Lajeng dihijikeun jeung unsur ruh. Tah, ruh kitu nya. Unsur ruh teh. Tah, salama ieu ruh teh jarang dibahas. Jarang dibahas gitu. Tah ari ieu mah ari ilmu tentang unsur bumi manusia mah urang berarti tina biologi. Tadi teh sok dibahas. Ya, dibahas tina kedokteran dibahas. Ya. Aya ilmu namina taksonomi, aya ilmu taksonomi, anatomi, sareng ilmu sitologi, patologi gitu nya. Sareng ilmu sanesna gitu. Biologi kan aya biologi molekuler, biologi kedokteran gitu nya. Terus tulang ya ortopedi. Ortopedi terus berkembang gitu. Saraf. Nah, ieu teh anu disebat ieu teh kesutan. Unsur tina sel ngagabung sel teh janten jaringan. Tina jaringan janten organ. Tina organ jadi sistem organ gitu. Tah nu namina fisik jalmi teh nya fisik jalmi teh aya anu disebat sistem organ. Aya sistem respirasi pernapasan. Aya sistem reproduksi nya. Aya sistem saraf. Aya sistem hormon. Aya sistem rangka, aya sistem integumen, aya sistem mukular gitu nya. Aya sistem oge endokrin. Nah, tah eta teh anu disebat fisik manusia. Fisik manusia gitu tah. Sehingga orang paham asal muasal teh atanapi sudah teh disebut sel nya. Jadi lamun ku urang nganggo istilah struktur organisasi jelema tina fisik teh ngawitan mah sel teras janten jaringan janten organ jadi sistem organ. Tah eta tina fisik. Anu engkin nalika urang pupus nya dikurubkeun teh eta terurai nu 4 unsur teh. Janten disebutna fisi atom. Fisi atom. Nah, mungkin pada saat digeuingkeun deui ku Allah dina poean hari kebangkitan atau nabi hari kiamat eta dihijikeun deui boh anu maotna sampurna, boh anu fisikna dibom atau napi hancur ku bom atau napi kapal naik kapal meledak atau napi anu dicincang nya dipaehan teh anu mucuk urang mana dibeuleum siga orang mana India dibeuleum gitu orang Hindu tak engken mengalami fusi atom dihijikeun deui karena ternyata dina eta teh aya namina ajenab. Jadi aya hiji sel tetipoten gitu nya, sel tetipoten anu bisa eta teh mewakili. Jadi sarajan awak urang geus teu aya gitu. Tah ku aya sel eta teh sel somatik apa sel tetipoten teh? Apa sel somatik gitu. Teh dihijikeun deui teh janten urang teh sami deui gitu. Punten Kang Agus pemain jauh. Si atom. Ari sel eta teh samin teh sareng sel punca. Kamari kan sempat rame zaman Obama Amerika nyalira gitu non cloning jalmi segala macam aya penelitian ngeunaan sel punca nya. Nah, sel punca oge dilarang gitu, tekengeng gitu nya. Naon tah patalina sel punca sareng sel-sel nu ieu kan? Rada mirip teh kieu janten eta pentingna ikro bismillahirrahmanirrahim teh panalungtikan kajian penelaahan nu sifat ngumpulkeun ilmu pengetahuan kedah nganggo nami Allah ilmu Allah teh gitu. Jadi upami teh kan nyimpang sekuler teh. Tah maka dilarang. Jadi eksperimen anjeunna teh kan awalna tina domba doli. Ada domba doli gitu. Jadi cloning teh kieu upami dina tutuhan disebutna transgenik gitu. Transgenik. Lamun dina eta mah cloning. Jadi dina sel manusia atau napi sel hewan teh aya namina sel somatik. Nah, sel somatik tah sel somatik ieu teh
disebut sel tetipoten oge mawakili gitu. Jadi lamun urang hayang nyiptakeun hiji jalmi anu hebat misalkan katakanlah urang hayang mengkloning Habibi gitu nya. Mohon. Gitunya. Tah dicanak sel diiris-iris. Mohon. Dijieun kurang 1000. Mohon. Dina konsep bayi tabung tuh kumaha gitu. Pokoknya dihijikeun gitu. Kelahir 1000 Habibi gitu. Jadi menggunakan sel tidak melalui nu sifatna pernikahan. Mohon. Nah, berarti meureun dirinya mungkin aya unsur alien jadina teh. Jadi jadina makhluk hidup ngan meureun teu sampurna gitu karena tidak melalui proses perkawinan anu alami gitu nya. Ya, Nah, gitu. Nah, termasuk tadi eta teh anu ku sel punca teh eta leres. Sel punca teh nami lain tina sel somatik. Nah, tiasa nyanak teh ti dieu. Di mana nyandakna gitu. Berarti gitu. Nah, sementara wis urang pan paham tadi nalika tina air mani pameget teh lalaki teh aya 23 kromosom. Nah, terus nu ti awewe sami 23 kromosom gitu. Nah, engke anu hiji mah kelamin. Jadi unsur X Y pameget, unsur XX awewe gitu. Tah, berarti di sana 22. 22-na disebutna autosom. 22 autosom gitu. Dihijikeun jadi jama jadi diploid dina haploid. Haploid teh maksud urang mah singular. Ya, mufrad dihijikeun jadi jama jadi diploid. Nah, proses pembentukan ieu teh anu disebut zigot. Zigot gitu. Tina fisik oge urang kajian ieu luar biasa. Tina hadis ieu oge. Komo lamun urang bahas ruh. Nah gitu. Janten ilah unikna orang, unikna manusia, unikna jelema. Terjadi tina pertemuan dua sisi. Sisi bumi, sisi kaduniaan, sisi keilahian. Nah gitu. Sisi keilahian. Nah, orang tiasa nyebutkeun yen saleresna urang teh hirup itu teh pertarungan. Pertarungan gitu. Maka supaya orang kenging teh urang menang pertarungan ieu teh dipasihan ku Allah namina nyaeta kitab suci, dipasihan para nabi jeung rasul gitu tah gitu. Dipasihan akal gitu. Supados naon? Supados tiasa mengendalikan ieu. Mengendalikan hawa kaduniaan ieu. Dipasihan hidayah. Hidayah gitu ya. Nah, ieu mengendalikan hawa dunia ieu gitu. Nah, karena upami orang misalkan masih terkait dengan keduniaan ieu, artinya unsur dominasi fisik ieu tina dunia ieu tina taneuh lebih kuat. Maka ketika orang maot teh disebut teu sampurna. Teu sampurna gitu. Teu sampurna teu rojiun gitu. Kunaon? Sabab ieu unsur bumina, unsur tanahna lebih kuat. Nah, lebih kuat. Eta anu disebut bahasa dalang teh mah kieusan emut teu. Ku bumi teu ditampi komo kuno kawasa nyiar enggon neangan enggon panas teu aya pikipaseun ya terus tiis ya tiis teu aya pisibuteun gitu. Jadi maot teh kadungsang-dungsang teu sampurna henteu tembus ka alam negara tunjung sampurna. Nah, jadi urang unik teh negara alam tunjung sampurna. Nah, ternyata dina masalah ruh teh ruh teh tadi diciptakeunna di mana iraha gitu. Nah, ternyata Allah itu nyiptakeun anu awal teh disebut Nur Muhammad. Tah, tina Nur Muhammad aya teh cahaya terpuji ieu, cahaya Nur Muhammad ieu teh Allah nyiptakeun langit, nyiptakeun bumi, nyiptakeun ruh, nyiptakeun oge aras nya. Eta teh tipayun gitu, sehingga untuk ruh jelema mah sapaket gitu. Nah, janten sanajan kisutan teu acan gaduh incu, teu acan gaduh buyut, da boro-boro gaduh incu meureun nikahkeun teu acan, tapi sanajan casing acan aya, eta budak ragana, warugana, tapi ruhna terus aya. Da saumur jeung urang. Jadi urang kadang hormat ka urang kali teh ruhna sama-sama saurang. Nah, di mana urang urut ti alam laut. Alam laut teh alam anu teu kaselang-selang alam negara tunjung sampurna. Tah ti alam laut turun ke alam jabarut. Ti alam jabarut turun ke alam malakut namanya kamulki. Tah alam mulki teh pada saat ieu tah pada saat si jabang bayi janin atau fetus teh keluar garba nyaeta ketika keluar ti jero beuteung indung. Nah, curik pan nya anjeunna teh curik. Nah, saleresna mah pada saat opas teh
Tapi tos aya paket. Nah, paket ieu anu ditetapkeun ku Allah teh bikat bin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyu am saidu. Janten ditetapkan rezekina, ajalna, amalna nya. Nah gitu. Terus oge kahirupanna apakah anjeunna sae atau napi bahagia atau napi sabalikna gitu, bahagia jeung cilaka. Nah gitu. Tapi kayak urang luar tah mungkin. Margi lamun teu urang hati-hati ngaguar ieu janten urang tadi fatalis teh. Nah, fatalis teh kan atau napi jabariyah teh gitu. Padahal urang teh kudu bergerak, urang teh kudu beramal, kudu ieu gitu kan nya. Tah ieu kitu tah. Dijelaskan ku ayat anu sejen ya. Ayat anu sejen gitu. Tapi kembali di kepada masalah ruh, nah ka para hadirin atau napi urang sadayana wayahna ruh teh kedah digali oge. Karena tadi teh bahwa nu namina jalema atau napi nu manusia seperti urang teh mangrupikeun gabungan tina dua unsur. Unsur bumi, segala unsur langit. Walaupun sebenarnya tidak langit, unsur bumi, unsur ilahiyah sareng unsur kaduniaan gitu. Nah, sehingga terjadi pertarungan mana nu leuwih kuat. Nah, nu saya kan seimbang. Robbana atina fid dunya wa fil hasanah kan, hasanah janten dua kedah seimbang. Nah, ka dieu teuing kirang sae, kaditing kirang sae gitu ya. Tah seimbang gitu. Seimbang. Kumaha kitu urang kedah paham atau napi kedah apa kana rute. Yen rute urang teh innalillahi asal ti Allah wa inna ilaihi rajiun. Bakal balik ke Allah gitu. Tah ieu teh. Ieu ngait oge ieu teh hadis ieu sareng eta, sareng Al-Baqarah 157 ya. 157 tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Gus, satu acan tebih teuing tadi kan dibahas ngeunaan naon kahirupanana jeung sajabina. Teu kasebatkeun ngeunaan jodoh. Biasana jodoh rame. Dulu artikan merdeka komun ngarora mah sok naon? Nya. Nya ieu. Kumaha tah? Dina teks hadis Nusanes. Dina teks hadis Nusanes. Dina ieu mah teu aya. Tengah bahas iya. Jadi dipantang weng gitu dina hadis Nusanes bakal dibahas kenaan jodoh. Ieu mah teh dibahas. Anu terkenal teh jodoh bakti bahagia cilakanya. Nah, gitu tah gitu. Jadi dia mah atanapi bisa janten kieu. Kumaha? Aya disebut rezeki teh naon sih rezeki teh gitu. Kan rezeki teh meureun tiasa oge rezeki teh nu sabat rezeki teh tiasa oge lahir jeung batinnya. Katuangan, ilmu, ma'rifat gitu nya. Apakah jodoh bagian tina rezeki? Nah, kayak urang-urang ieu. Urang-urang bahas deui gitu nya. Tapi dina ieu mah teksna teh aya jodoh. Ya. Anu aya adalah bikit teksna teh kieu. Teksna teh nyaeta bikat bin rizqihi. Nya rizki. Wa ajalihi ajalna. Rizki. Wa amalihi jeung amalna. Nah, kan gitu. Jadi aya opat eta gitu. Terus Kak Gus, anu saterasna tina hadis arba'in nomor 4 teh ngabahas naon deui tah? Nya eta mung sakitu. Mung sakitu nya. Mung sakitu gitu. Ya. Urang atos 45 menit ieu supados teuing teu nyangkolong teuing kana waktos. Terus tadi tos dibahas ngeunaan hadis arba'in nomor 4 di A nepi ka Z na, di hiji nepi ka salapana. Da ari angka anu sanes meureun pengulangannya. Ki Agus, tiasa dicindekeun gurat badag acining tina hadis arba'in nomor 4. Mangga. Hadis nomor 4 ieu ngajelaskeun rute anu kedah ku urang dilalui. Ieu teh ngajelaskeun oge ayat Al-Qur'an anu urang tos familiar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung sateman-temenna sanyana urang asal nanti Allah jeung bakal balik ke Allah. Nah, asal ti Allah teh di mana? Kan gitu. Asal Allah di mana teh? Nyaeta ti alam ruh. Nah,
Kan orang tos teu emut da boro-boro alam ruh gitu nya. Di alam urang keur alit oge keur budak Tos paling harilap. umur 5 tahunnya ka dieu anu inget gitu ge. Nu umur 4 tahun gitu mah teu emut, 4 tahun samar-samar. samar-samar gitu nya. 10 tahun tepati tah can. Nah, komo di alam ruh gitu. Padahal ke di alam ruh teh sancan urang gubrak ke alam dunia teh can dihijikeun jeung fisiknya tadi teh. Mohon. Terus aya kontrak Mohon. nya. Terus aya kontrak sebenarnya. Tah kontrak nu utama kan tentang keimanan. Dina Al-A'raf 172 teh ya. Alastu birabbikum amana saha sih pangeran anjeun teh? Reduh sadena ngajawab. Tah mah ruh nu kumaha we pasti ngajawab tah arek nu agamana ayeuna kieu pokona ngajawab sadena gitu. Nah, nyaeta qaulu bala sahidna anjeun pangeran abdi nyakseni anjeun pangeran. Jadi selaresna mah setiap ruh atau napi manusia anu kumaha anu dunya ruh nama tos kontrak politik sareng bahasa kontrak politik ya. Kos kontrak sareng Allah yang ngangkan gitu. Allah teh adalah pangeran anjeunna. Jadi teh anu ateis selaresna mah. Teh anu ateis gitu karena kos ngangkan gitu. Ngan pedah turunna di Eskimo meureun gitu. jauh ke masjid. Maka orang bisa paham hadis kullu mau jadi everything setiap anu babar ke alam dunianya maksudnya mah jelema gitu. Dalam keadaan fitrah itu lain hartana bersih. Tapi adalah Islam. Ya. Jadi sadayana teh tos hanif lurus gitu. Nah, adapun yang membuat anjeunna mengpat tina kahanifan, tina kalurusan eta akidah nyaeta Pak Abawaihi. Nah, nyaeta bapaknya. Kan gitu beureun. Faktor lingkungan atau napi bira. Nah, sehingga engkeuna aya nu janten Majusi, anu janten Yahudi, Nasrani sareng Majusi. Kan gitu beureun. Tah, janten faktor eta. Jadi manusia mah aya faktor genetik, DNA teh ya. Anu tadi percampuran antara haploid sareng diploid, haploid yang haploid jadi diploid, oke aya unsur lingkungan. Uyah tara TS, kalhur eta genotip. Tapi lingkungan oke sangat penting gitu. Nah, kontrak anu sanesna nya eta tadi kontrak rezekina. Tos catetkeun tah urang jadi misteri kan anu membuat orang hidup itu menarik kan misteri. Coba lamun urang geus apal mah. Karena kontrak ieu teh nya. Cenah moal capek-capek. Karena atas kepastian kisi-kisinya Allah mau ngarobah nasib hiji kaum lamun kaum eta teu ikhtiar. Ikhtiar kan? Hartina salasna mah aya engke urang ngabahas khusus engke aya takdir anu bisa dirobah ku doa. Gitu. Aya mah takdir sudah kekunci gitu tah. Takdir lalaki misalnya. Takdir lalaki. Tah, bisa jadi kan gini, tidak pertarungan tadi aduh jadi melebar deui nya. Aya seorang Yahudi anu ngetes ka Nabi. Ngetes ku Nabi dijawab diwaler gitu kajawab. Tapi aya pertanyaan terakhir. Cek eta Yahudi cenah. Lamun ieu bener-bener anjeun Nabi, bisa jawab lamun lain Nabi mau bisa jawab. Jangan tentang anak. Tentang budak. Dijelaskeun ku Nabi gitu. Yen cai mani lalaki teh bodas, cai mani awe mah koneng. Lalu dihijikeun, tah lamun leuwih kuat anu cai mani lalaki, janten lalaki, jadi XY. Lamun cai mani awe leuwih kuat, janten XX. Tah, kan gitu tah hadis Nabi, cerita Nabi berarti pertarungan tah mana nu leuwih kuat dominanna apakah ti ibu, ti istri urang? Apakah ti urang? Sehingga budak urang teh laki atau awe. Kan gitu tah. Nah, eta hadisnya anu ngajakeun tentang tanya jawab sareng Yahudi. Tapi di sagedengeun eta gitu, oh ternyata memang faktor tadi kuat oge gitu nya. Faktor genetika sareng lingkungan eta gitu. Dengan eta gitu. Oke. Dulu Atikan Merdeka, Suara Pendidikan Merdeka, SMA Hiji Cijeruk di 107,7 FM atau di podcast SPM Radio SMA Hiji Cijeruk. Urang parantos dugi kana panungtung dina laungan nu dinten ayeuna ngabahas hadis arba'in anu kaopat. Mangga Pak Agus pilih bade ditutup atau ku abdi ditutupna ya? Saputus biasa. Mohon. Anu hak datang hati Allah Subhanahu wa taala anu lepat ti diri sim kuring
urang tunda di Hanjuang siang urang tenden di Hanjuang sieum paragena nyokot bae tiangan jaga gitu nya. Bobot sapanon Carang carang sapakan. sapakan tusuk langkung ke panghalang timbang taraju aya di anu hadir atau nu ningali sadayana. Billahi bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Mangga.